Musim apa? Musim apa sekarang? Musim kali sekarang. Tuh. Sok laju bae sia mah ngacak-ngacak lagu aing bae sia mah. Saling nyanyi ilun bae sia. Dasar sia boncel sia lah. Setelah aing lah, sungut-sungut aing. Oh, sungut-sungut sia ge nyaho, tapi aing pan nyanyina ulah dibalasna kitu pan, Irpan. Bodoh amat. Terus ya, cicingnya. Aing kan nyida yo. Makan apa sekarang? Makan tai sekarang. Jorok sia Irpan. Balasana nu bener atuh, nu bener. Bang sih Mang, adat-adatan bae sia. Bagus sih palakan aing ya. Panen kaya aing mah ya. Mane subur hejo. Mantap. Kemananya bos Cet? Yang minjem duit juga. Nggak tahu kerbutu yo. Lapar. Astagfirullahaladzim. Kasih yuk. Aduh. Hei, sia curut. Temu ke batas ya. Mani tabrak aing. Rencana doangan. Pagudupan boja aing tulah. Bos Cet. Apa tuh? Tekejele. Kali mata sama buta meureun. Mata kali dongko meureunnya. Ai segede gede tekejele. Ih bos Cet. Aing dek minjem duit menangnya. Datang minjem duit. Mereka bayi masuk geus dibere, HP, duit 15 juta. Amun saya tadi bere. Mereka mah sia teu sahang dahar. Bere bos Cet. Buat shopping semua. PBG kelaparan di imah. Astagfirullahaladzim. Dek marah aing bogoh. Teu marah atuh. Kumaha? Per aing dekal jeung masia. Emang mah aing daekan. Atuh daekeun lah. Aing mah terkaya di dunia, asa teh daekeun. Masia teh daekeun ka aing. Payah. Loba nya menungan terima, mun aing asa ke masia doang. So laku sia bos Cet. Masia kitu. Tadi nginjem duit ka aing, anak ngahinakeun aing. Geus ka itu balik sia, mah balik ku aing. Pecat ku aing. Ulah tuh bos Cet. Dikit-dikit pecat. Ulah. Kan aing butuh duit. Udah amat lah. Anggus kebutuhan sia. Anu malas buka paro aing teh. Cet, ulah. Awas, aing kembang ya. Ulah. Ulah pecat. Pecat aing teh mahal. Awas aing buka paro aing teh mah teu butuh sia aing. Ulah bos Cet. Ulah bos Cet. Aing. Ulah. Aing ulah diperkosa. Ulah dipecat. Amjad orang aing boga ka masia anu nafsu ka aing. Awas. Pede banget siapa yang nafsu butuh duit bukan butuh lu siapa Nah kan nyon yang sia bari si aing. Nyon aing doang. Duh ini kan aing jalah. Iyalah. Duit lah. Duit. Minjem duit. Kalau enggak aku cetek deh. Lah, malas aing lah. Aing nyanyi sia ngajawabna non bae kitu bae lah. Lempang aing lah. Jedog sia di dinya. Masak apa sekarang? Masak bangkong sekarang. Aing mas. Kurang jawab bebek si kayak di ditu cicing. Males aing, tutur kerja aing nyanyi. Jawabna kumaha bae? Nu bener tuh jawabna. Timbuk kutan geus dia. Lamun kena kasia mah tah, babak belum sia. Jadi itu cicing. Turun bae aing mah bodo amat. Cicing ulah nuturkeun bae. Tendang cok aing. Woi, RT Jalo dokter. Nuhun ya, kemarin aing geus diobatin. Terus ya? Bayaran mana? Kan sih minta dibayar sih, kata Mpok gratis. Emang ujang RT Calo dokter bisa ngobatin naon sih? Bisa ngobatan non bae. Nyana mah bisa ngadain naon bae. Hayang atuh ujang RT Calo dokter dihadean naon bae. Boleh. Emang sia gering naon janda? Atuh biasa Bu dokter, gering can kitu. Can kitu. Ayo atuh, kitu jeung aing. Jeung aing bae. Pan malah ribut hayang-hayang kitu bae sih, pan urang mah hayang barobat. Pan sarua aing ge hayang kitu. Ayo tuh ka ditu. Ayo. Non sia tadi nutur-nutur aing bae Irfan. Kajin tuh Mang. Lah aing mah ka ditu.
Aing mau ditutur ke siam bong. Mau kenal sih, bung dituturkan aing. Sia mah biang apes Irfan. Aing keur ngobrol jeung awewe, sia ngaganggu. Aing keur ngojek, sia ngaganggu. Pokoknya mah sia mah serba ngaganggu, Irfan, serba ngaganggu. Ngeganggu ku masih, Mang. Emang teu merasa ngeganggu. Oh, sia mah teu ngerasa ngaganggu. Tah awak sia teh boncel tah. Ngaganggu aing bae ngaganggu. Pokoknya mah ngaganggu. Aneh jelema adat-adatan bae. Atuh kumaha aing teu adat-adatan bae Irfan. Sia nutur aing bae. Aing geus mung tutur sia. Geus sia ka ditu. Aing mandiri ka ditu sorangan di aing sorangan. Bodoh amat, emang dituturkan bae mah. Ayo sia, bisa mah tutur aing. Aing ngumpet lagi 1000 kaki, leuwih liwanti kereta. Yo nya. 1000 kaki aneh, kaki 1000. Ya, mau tutur aing, Irfan, tutur aing. Wah, tunggu naik, Mang. Woi. Minjem duit enggak, ha? Ayo minjem duit. Hah? Kalau enggak minjem duit, gua matiin lo. Bisa ngomong. Makanya pinjemin gua duit, kalau enggak mah payhan ku aing. Pinjemin aing duit. Macet. Bercanda paling. Pinjemin aing duit. Kan dia canda kecil. Beb. Lo aing beb. Neng nyata dinaonkan bos mangcet. Ya mat, tuh dibere minjem duit. Ai si Neng, Allah dicek kayak gitu, karunya kayak modar. Teu naon janda, pad amunnya nagering aing laku. Ya dok siaran dokter. Balik gaji gue sih, Tor. Ih, si Bu dokter mah kitu pisan. Geras ya minjem duit aing. Ih. Coba nginjem duit apa dek bahan aing. Satu Neng ayo balik. Bos mangcet lagi mau apa Ih, enggak. Teh. Bantuin aing, udangkeun. Bung, Jangan ada doangan, aing tinggalkeun. Awas usia, mana pengen nginjem duit kuing. tutur bae aing. Aing mau uling ge nyana. Ya ada Irfan, tuturkeun bae ini. Aing bae lah, aing puteula lah. Jangan sia, jangan aing. Ih, tuh marah bae sih. Emang tenggas kecinta mang jeung urang. Ente. Aduh, mana tetap. Aduh. Itu mah tuh. Ayah. Kunaon sia boncel lari-lari. Ini jangan om cacak. Saya nyala tuh. Tuh Den, teu nyeula ibu mah. Kita nggak tahu. Aing nasi anon. Iya Tanah. sih, si boncel neangan si ojek karera. Cek karera, nanya lo ke kami. Tuh, ka Mamang itu nanya na. Aing rek baralik yo. Kayu kado. Libutan bae sia. Naon sia boncel? Aing mah teu ngarti, teu ngedeuleu. Tuh, nyana manya tuh sama dia tuh. Saya itu nya. Yang geus satu tanya bae lo babacot sia. Ini satu akhirnya kalinya baik. Ya udah buruan. Mang, yang ojek karera tuh. Aduh, gak ngejawab engke nyahoan. Aing pura-pura budak be ah. Mang, pancing besi ditanyana. Oh, sendok sholat toh. Tuh mangga bae tadi tuh sholat mah ya. Ya, sholat tuh samping di itu aya. Ieu mah nu ngajaga anak mamang ieu mamang. Mamang marbot dieu, marbot musola. Tapi sendalna ke tunda bae dihandap ulah tekan ka luhurnya. Bakar gitu sholat mah. Mamang ngopi heula. Ih, pantai nyambung sih. Anaknya ojek karera kemana? Mati kita sholat. Ih, cendok sholat. Udah sholat mulai itu tuh. Gura. Mamang bagus loh ini mah. Mere samping segala. Kopi hasil itu tuh. Mamang ngahunkeun cenah itu yang budak kadang datang ka dari budak santri udeng loba. Bakar itu. Wah, budak gimana ya budak. Mang, rumah lendek sholat. Tinggalan ojek karera. Atuh heueuh mangga, dek sholat mah mangga. Bu kebal kabur ti si kopi mamang ya. Geura, sholat mah geura. Ya budak mangkrang amat sih, geus pura-pura budak ge, geus nyeduh kopi segala supaya teu kanyahoan. Mah jedok di dinya bae sih. Ah, emang kalau ngomong kenceng ya. Wah, mama, aing tinggalan ojek karera lendek sholat. Ceuleung mah kotong torekan anjir. Mang, kira yang lendek sholat. Tinggalan ojek karera. Wah, engkos naing kudu ngadenge ieu, kena nyana lempang bejaan bae koeng ah. Oh, entong lu kenangan ojek karera. Maaf tong lah. Ngomong cileuna kieu kurang bagus. Kurang ieu ngorekan teh cileuna geus kandel meureun.
Emang ciri-cirina naon tong eta pajikeran anu kumaha? Gimana ciri-cirina? Bukan pendek. Hidungnya rada mancung. Celana culan setik. Ujung hina aing mah tuh ya. Nyaho tuh, Mang? Segala ngomongnya aya culean yang disotik. Emang aya sih yang disotik. Kehalangan Bu Upeng mah. Mamang tanya na cicing bae. Oh, nu eta. Tuh, tadi ka ditu tuh lewat. Bah, lompat kencang jasa. Ku mamang ditegur. Kan kieu doang, permisi doang. Tuh, ka ditu tuh. Oh, ke ditu. Lah, ajin lah. Ajin. Tapain mudahna. Ajin kedenge balik deui. Mau tangkanya na ka ditu kebal-kebal pas kedenge balik deui. Kenaon, Mang? Mau ngesolocan? Tunggus. Yang naon pengurus musola teh salat. Ih, tu cara kan musola lagi sarubuh. Mang, pengomong sarosi jeung botol orang kunci karara. Lasok nyawa-nyawakeun jelema, kebisi nyierin hate batur. Oh, kayaknya. Memang sok nyeri hate. Ieu budak nanya-nanya bae nya. Pan aing budak, aing budak. Pan di omong nya nyambung. Aing budak deui ah. Mang. Tadi Lena budek, Mang. Emang tanya cicing bae. Anu mau ngejawab. Mang. Oh, budak deh. Satu, Mang. Mang pamit. Tenang lagi kera. Keburu burit. Assalamualaikum. Boncel bega. Action. Oh, tuh ini kan aing salah. Aduh, aing nu lagak.